jadi tempat ngobrol gogonjakan. Waos, 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 warung obrolan Sunda. Aduh, ieu si Nyai dadagangan teh baru naon wungkul nu didadangkeun teh budak teh geunian eueuh nanaon. Ukur nu kieu atuh era teh ku batur, ya Allah ya Robi. Budak teh isugan teh dagang teh anu alus, anu lengkep. Nah, atuh geuningan ieu teh dagangan teh kieu teuing meureun kudu dibere modal budak teh ya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Loh. Mangga calik, Pak. Oh iya, wis. Ini pada kemana ya? Oh, Neng Ani. Atana pisaha. Anu iya nih, anu jagane warung teh sapa ya? Oh, Ani. Mun Adi. Mun Rai eta teh. Adina tah? Mohon Rai Adi. Waduh, pantesan wajahna nggak mirip ya? Asli Bapak masuk aya wae. Mirip. Mohon. Jadi ieu teh lanceuk. Abdi rakana, lanceukna si Nyai. Oh. Si Nyai anu sok ngelang tuh ya? Mohon sok ngahaleuang eta mah dasar tiasa. Atuh morenan Arikel. Ieu teh wajahna teh hampir hafal Mas teh. Hampir tapi ya. Ari wajahna teh hafalnya. Gimana tah panggina tah? Tapi ke Ari ieu tah wastana tah ngaranna tah saha tah? Oh, ai wasta abdi mah Dedeh genereh teh. Waduh, ya Mas teh apa bahana ya? Allah Gusti nu Maha Agung ari. Ari Bapak ngaha atuh kunaon? Ya Allah teh kunaon naon Bapak? Tonto. Ya Allah Gusti nu Maha Agung ari si Bapak. Ieu nano salah tah bisa tah. Sok ayeun teh ya Allah. Mas. Sok calik. Mas cung aduh. Curungan kitu sanes curungan. Wah, serba bae lah nah. Si emas. Wah, mesti nah. Jahat eta. Aduh. Sok kerupuknya sampai jatuh gitu. Kerupuk tapi ndak murah si Mas. Aduh, Mas teh saking ngebanggana ya. Ya Allah. Apal banget atuh Mas mah. Oh apa? Iya teh Van Dedeh genderehnya. Sumuhun. Iya teh sinden atuh ya teh sinden ya Mas mah apal tah. Pungkur mah ayeuna oge upami ayeuna miwarang Mas sinden. Ah, anu sok dina wayang goleknya. Ya sumuhun teh sok ngawayang. Apa di SMTV oge? Iya, bener. Siaran. Aduh, biung. Mas teh hafal atuh. Bener dina SMTV teh waktu ngewayang eta. Nyamuk. Cek Mas teh itu teh dedenya. Lain apa? Pas bio teh tanya, Mas geus lari atuh. Pas lari Mas teh ieu teh kikiam teh nya. Geus olahraga tuh. Biar sehat atuh. Biar sehat kuatnya Mas. Nya. Komo ayeuna usum coronanya Mas. Kudu Nya, kuat, kudu sehat. Teh duduk dulu ga? Oh, nya. Arek nanyain Mas teh. Mohon kumaha teh Mas? Ari si Nyai eta bundur si Nyai na. Mohon. Kemana eta? Apaan eta teh Mas ayeuna teh ka Bandung dianterkeun tadi Pak enjing saku carogena. Pan ayeuna dari Bandungna teh pan ngiring di UMKM teh. Nyieun naon eta? Yuh anjeunna mah sagala kue teh, aya bolu teh. Sarba bisa eta mah budak teh. Pantes atuh Mas ge sok ngomong eta ka Mas teh. Cenah Mas, udah Nyai mah sok nyieunana eta di modalna jeung UMKM gitu. Laras pisan. Alhamdulillah ngabantos pisan teh UMKM teh. Alhamdulillah, disyukuri toh. Nya alhamdulillah pisan gitu. Tah, Mas nanya deui tah. Mohon kumaha teh? Ari si Nyaina sok dibawa manggung burunya duluna. Ya atuh osok apa mah eta teh abdi teh rencang abdi amehan abdi aya batur paku kumaha teh sareng anjeunna teh. Sae eta teh anjeunna teh kitu. Pantesan atuh bisa ngolang tadi bisa eta teh. Bedak Mas. Wah tah. Salakina teh ulaheun pisan. Manehna teh nyinen teh. Da eta cenah sok suraseuri we jeung da atuh ari sieun kudu kumaha da kudu suraseuri. Banyak tuh, pangkenu wae nya. Bener. Tapi eta teh geus bae lah. Da sing ngaden oge sebenarnya mah pada gelak timuru. Jadi ya sing ngaden mah sebenarnya lamun jeung manehna nya manggungna meunang eta. Meunang eta sok eta tapi yo belum bae. Itu meunang kitu seuri-seuri. Teu bebas Mas eta teh teu bebas. Lebar eta teh. Jadi karunya.
Lebar teh sorana teh Lebar halus. atuh udah halus pisan jabat centil. Heeh. Tapi geun bae lah. Geun bae engke engkung Mas diomongan nah. Sing ngadena urang sina manggung deui. Sok atuh Mas pangomongankeun karunya kitu da kamampuanna teh alus gitu. Mana ku ece dibawa oge eta teh Gitu, budak ya. teh alus pisan. Jadi- Ke ari emas ieu teh nu ti mana atuh? Iya, gini atuh, teh dedenya. Ari Mas mah jadi kieu Mas mah dibubut. Mas teh orang Sunda sebenarnya mah atuh. Oh, Sunda. Tapi kan budakna teh dibawa ulin lah. Dibawa ulin naon artina teh? Dibawa pindah. Pindah. Ku bapana Mas tah. Oh, Ke Jawa. Bapak Mas teh ka Jawa. Nah, pindah. nuju rokna abang tah. Mm-mm. Berem. Arok beurem karek borosot meureun. Dibawa lah ini ke ditu. Jadi Mas mah da urang Sundanya. Bahasana ki geus jiga Sunda wae atuh. Oh, gitu. Sanes Mas, ngobrol-ngobrol sok bari ngaleueut heula. Wah, ya. Atuh Ya, naon wes, eta wes. tah? Tah Ya. ya rambutan lumayan. Oh iya ya wing tah. Engke Mas butuh tapi Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waduh. Mas nih. Iya, iya Den. Waduh, ngaden. Geuning geus datang deui, ya. Riweuh Ih, si dipariksa itu loba tilang. Yen, Masker ketinggalan. Entah kahujanan di jalan. Entah Henteu. kahujanan di jalan. Recek eta simpen di handap helmna. Apaan geuningan naon ayeuna teh usum hujan lain di jas, naon sagala rupa teu nya? Teu make jasnya. Geus kuat banget atuh aing. Sok ari Si ngaden mah. Di eta Kuat mana naon eta di aing. masker henteu. Eta tinggal di dalam motor. Oh, bisa. Lain Mas di mana eta? Hah? Eta dari sugan saya tuh. Wancan. Eta lengan saya tuh tadi geus dari saya. Ih, pugus uluhna bararaseuh itu Geus teh. tadi suki-suki geus dari saya panyancok di dapur. Oh, Cek Eta, Mas mah tong kopi lah. Mas mah aya naon, Mas, aya naon? cain teh wae tah. Cai enternya atuh. Ah, Panjelakan Ayo sekalian. ujang mah cai kopi wae. Antong. Eh. Aya ge gampang nyeun di sore eta paling Oh. bawana termos wae atuh. termos nawe. Wae eta. Mas teh geus lari. Mas, aduh, dandan Mas teh kumaha teh jalan make dandan kitu. Ye, ya ong namanya geus lari atuh mah nyadagana make sarung. Ya halus Mas, aya lari mah keur kesehatan. Apan mensana incorporasano. Bener. Jadi Di dalam jiwa yang sehat terdapat di dalam badan yang sehat terdapat jiwa yang kuat. ya tapi dandanan Mas teh sopan. Nah, itu sama kumaha lari masa make sarung di kupea atuh. Aurat Mas. Sing ada dua aya wae atuh. Yo lain ngorat atuh. Aya lalaki mah teu ngorat atuh. Yo sing ngaden mah lieur atuh. Ngadena Mas. aya wae. Eta goreng dosa. Ento dosa teh laki-laki mah atuh. Sarua awe laki kan aya batasna. Itu Batasna kumaha atuh sing ari ngaden. awewe mah kabeh awak-awak teh aurat. Jeung surana ge oratnya. Heeh. Aya lalaki mah tina tuur. Eta Mas katingal di tuur. Ieu teh dosa tah. Aurat. Waduh, jadi engke mah atuh Mas lamun rek lari teh kudu make jas hujan atuh mah ya. Nu penting mah katutupan mah auratna Mas. Auratna katutupan. Make training bae. Make training panjang gitu. Legging. Lamun make legging jadi Mas kitu atuh engkena. Nu penting mah katutupan. Lain eta Mas. Hmm? Ribu eta urang teh tos nganterkeun pamajikan ka Bandung. Iya tadi teh ngobrol jeung si licin bejana lancuk aja nya. Lanjut deh teh karunya Mas. Teh kumaha dan eta teh lancuk teh kumaha eta teh. Ngobrol jeung Mas teh dibobot eta. Wow, eta teh dede gendere atuh. Teh urang teh pena pamajikan pan aya teh keur nyeunang kue bolu di ditu. Di Bandung boga proyek lah jeung budak. Jeung budak ditu jeung kue payu pisan. Aya warung ieu pan urang teh. Heunya kajeun ge bari jeung modal eueuh ge da karunya. Geus we da eta lanjut teh eueuh gawe. Geus we pang bari baturan nguruskeun warung di dieu. Tungguan dola gitu. Tungguan deui eta teh pang-pangna pan rana Mas tunggu pamajikan. Eta teh rondo toh. Waduh. Paingan Mas labut tadinya. Hah? Mas dibobot tadi di dieu. Hah? Dan Mas dicekek kita longon. Hah? Dicekek itu teh naon tah karena teh. Lamun di kitu teh dicekek lah. Lain dicekek disangke. Kita dicangke. Waduh, pengen asa aya anu. Kita watana teh teh. Teh tong diheureun karunya Mas. Justru lamun teh dioroyan krunya, Den. Ieu mah eta lanceuk karunya eueuh heuh. Kitulah baheula mah sinen eta teh kitu. Ngomong tak ka Mas Oki. Geus brek ieuan, Den. Ayeuna sepatu nomor seberapa, Den? Hah? Sepatu nomor seberapa? Da teu pake sepatu. Mas teh kopi. Eta sepatu nomor seberapa eta? Aya bisi. Ieu mah ngolawan. Eta. Cai lieur ah. Aduh, bebek. Cai. Eta jeung cai cintehna. Paingan atuh berasa kene. Heeh, eta. Aduh. Berasa kene atuh paingan atuh
hari rondo mah tuh. Mas Marido dibebetke kita nang tinggal kotor tuh, coba gerem dah. Nah, Den. Pan eta teh naon sugan we atuh. Sugan apa? Bisi pamajikan lila ieu rek kurang di nyelangan. Nu gelo eta ngaden teu menang. Waduh, Bebek. Saya nama. Ya monggo. Kumaha ya Ujang teh nyen kopi? Amo awak geus Teh kunya lira bae. Ya wes. Dudukna di dinya bae atuh. Mas atuh sok eta. Ya monggo. Teh lancek, Ya Mas. pokokna mah urang geus teu salah di urang. Jadi Lancek. Teu salah di urang. ya alhamdulillah. Urang geus di orang datang tapi di pedang Naon ari Ujang atuh nyarita naon. Jangan tambahan anu urang mah teu rugi. Eta naon salah. Itu tuh DP geus katarima. Tapi geus bayar. Hei. Entong ngobrol wae atoh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dibalik. Balik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Piye kabare? Kabare baik ta? Bentar deh. Aduh. Ti marana ieu teh manihan Coy. teuing. Sakta. Lieur Aduh. Naon teh ya isuk-isuk eta aya uleman geda-gedingan di baredokeun Mas Heuh. Manggung. Ente menang gitu. Kuring teh manggung, Mas. Ah. Poe ieu teh kuring mah aya acara ieu teh. Oh, pas nepi ka ditu, wayahna cenah. batal Batal. Ti nah. Heuh. apaan koron Oh. tekenge Teu meunang. Bener. Jangan tuh Mas kita tahu atau pan ieu Dede ya apanya? Heeh. Ieu teh pan jurus apa ya? Juru kawe. kawi Tuh, palingan wae ari seniman jeung seniman wae. Masa ngapalon palingan tadi ente jika nu ente wawuh gitu ya. Tapi jika nunggus biasa we. Oh, biasa. Ya masuk langsung dilatih pan ku paman itu ku jenderal. Sagala rupa. Kita sagala kawin. ruksa sarengan apa Mas Oh, Teh lanceukna benter. Tapi kita kieu ngomong-ngomong, ieu teh Mas Marek ngomong baenya. Marek duduluran aja jeung Singaden, sapatu nomor seberapa Den? Kayak maksudnya di duluran kumaha, Mas? Ah. Oh, ngerti, Mas, ngerti. Aya naon? aya udang Hah? batu teh Ngerti. Mas Geus. Ah, coge kudu ngerti. Iya. Apalah yo tadi teh. Apan dibedokeun teh yo ayeuna teh Sumedang teh kumaha geuning Aden. Nya eta Gus teh. loba doyan no eta. Ayeuna mah Oh, Rona. jadi kieu ka Tapi Mas. Cel mah sedih. Sedih cel mah aya Nah, kata eta. Nah, eta mah sedih yo. Nah, tah. Entong curi-curi kitu atuh Mas masuk milu. Urang teh urusan bayaran sakola. Geus eta tuh, sedih kitu besok ya. Kumaha wae atuh. Gak ulah kitu. Tok sok ngelakeun kitu ah. Ngelakeun kitu. Eta urang sok yang bae atuh. Masuk hayang sari. Geus pegeun bae. Ya bayahna we teh sami Ya, daukeun sarua jadi kieu jenderal sebenarnya pan ieu teh apa sorangan. Kasabda teh satu ukur tilu seni. Ya caina ditampi yo. Mohon Mas. Jadi naon saru ieu ge loba naon loba panggung dibedo-bedokeun. Ada yang teh pan di Sumedang mah kumaha pan geus puguh pan aya aturan, aya surat edaran ti Bapak Bupati. Jadi ngabatas lain nyarek manggung. Kan kusaha nya kusaheulaan mah nu hajat mah meunang teuing, pek teh teuing nu hajat mah kan kahijina meureunnan kumaha carana eta ulah loba ruyung-ruyung teuing. oh Matak tapi ulah. seniman anu karugian kumaha Heeh, seni. Ada salarean dulu gitu seniman unggul pan teu meunang manggung teh bisi jadi matak naon? Matak galobaan anu beunang ku si corona. Apa nayeuna oge geus loba. Karti atuh. nya kahartos satu aya kitu mah Jadi yang urangna jeung sabar wae. Lain nyarek manggung, tapi ngebatasi. Engke oke, lamun geus dibebaskeun nya urang manggung deui atuh. Manggung deui. Aya eta teh geus manggung atau kumaha? Heeh, arek rek ame bade tapi teu kenging saurna teh Geus nya tepi ka nu hajat teu meunang dibalik. Tapi geus dibayar can. Hah? Dibayar wae uang DP-na. Nyanggos eta mah Mas. geus saeb deui mah DP-na ge tos ka mana Oh, Balikeun deui. pan eta oge. bade tadi Aya sawareh rek dibalikeun deui ngan mungeun. Sana eta mun. Boga hajatna. Aduh. Nah, Soleh pisan. para rugi mah deui. Heeh. Gede milik ta manggung teh duit monang eta. Oh, alhamdulillah. Oh, atuh da kumaha atuh da. Aduh. Tapi eta kecapi, nah itu mah kieu lah. Daripada riweuh manggung-manggung mah ieu teh keur mah urang oge sorangan ieu teh ieu untung dibaturan ku lanceuk. Itu lancokna. Jadi sih teh kasih Mas teh lancok atuh ayeuna teh. Kahayangna. Nah, Ayo, Kia. Mas. Jadi lancok wae engke Mas udah iya kumaha yo. Yo. Bawa.
Wah dibejakeun. Hah? Enya, Kan baca. ngiring ka zaman ka bali mana atuh. Hah? Kita tos semening asa arana baut kieu. Itu kapipir itu. Oh, tadi Ya tadi itu nu hajat nanyakeun cai. Oh, cai lah loba di jalan oge atuh. Lain. Cai artinya cai di dinya mah wesek. Oh. Tak eta teh. Sae teh si eta pan nya sok nyandina awanya. Oh, yes. Sok Sok nyinden dibawa. oge. Sinden. Ku jenderal, dibawa ke Mas. Oh, Itu boga saha. teu bagus lagi toh. Rondo deui. Hehehe. Waduh, cing Rido bae nyai. Nampake cing Rido kumaha, Mas? Jadi cing Rido wae, Mas mah gede milik asli bae. Kayak heula make jujuk gede milik kumaha. Mas mah gede milik. Iya pan geus jeung Masnya. Heeh. Arek tah Mas oke. Tangke yo hiji kon ame runtut rawut tengkena. Lain maksudnya Mas itu. kumaha naon teh? Jadi pan pada rondo ya. Cina ini lah daripada bangun terjadi mah. Cicipin akan ini jenderal. Eta kan sapi. Wes. Aduh. Bawa kan sapi dia. Apa enggak? Waduh, gede milik ya. Daripada Jadi dua nana mangi rondo Mas. si Mas. Mas da bali bikin urang oge atuh. Kudu beja heula ka dieu. Apa nanya nak beja tuh? Tak geuning geus datang deui ya. Teuing ah. Nyaing tos kecewes. Engke cewes. Wes. Waduh, ari Mas mantu nyaon yang itu teu boga laki atuh. Ah, nya kitu teh. Nya sing Rido wae geus kitu mah. Ieu pan pada sarwanya ngan tinggal ngolosin ngaden wae ieu mah engke ku Mas di ieu wae. Mas. Ya saya. Anu Mas eta mah? Hah? Nu Mas. Oh. Ieu mah. Ya tuh, haling. Khusus ya mah. Ieu mah nya ti yang bebek eta ya mah. Tapi geuningan ningali nyai mah da hayang palegod ka nyai. moal. Ece mah mung aya di dua. Mas tong sok ka mana wae Mas make jog gitu sok pampang-mengpeng. Lain kitu eta ada jadi ame-amas. Ye. Karinya ta. Tapi serius wae sih Mas mah. Ih, jadi resep deui ka. Mas. Atuh kumaha Marongea ya marongea. Sok teu meunang sok jus sarwana di awet teh saran ti. Tong sok digitukeun ieu. Mengpeung mangi. Awewe mah ieu tong sok daek diheureuikeun ku lalaki komo pantas si Mas ieu. Awewe mah ieu pan awet teh makhluk anu lembut nu kudu dimuliakeun ku laki rek diheureuikeun kitu. Daripada kasih Mas, hendak ieu geus daek kene. Ampun teh. Ya sing ngaden mah kitu tah goblok. Boga lagi teh lurus tuyung mata koge. Alas. Awas Ali mah, itu. mah kieu. Tah ya rambutan itu rambutan ti kebon menang ala ieu teh. Ya, alhamdulillah. Kembang cedeh eta teh tigenere sok tadi. Tigenere. Nya meni bareureum geuning eta. Tah ieu mah mending kieu lah. Rambutan naon Mas, teh? ieu daripada ieu tos manggung, pada balik lawan beurang kene atuh. Nya wis atuh. Geus di Ah, minta rek tambahan. ngecakan Pak. Ah, tabuhan Rek sama ngecakan dah. Pak Mayen bisa enten Tabuhan. ngenahan cedeh. Iya, urang mah hayang. pinter kene. Hayang lagu eta teh geuning. Naon? Cing ngenahan cedeh bisa. Lagu Cing, naon teh nih? kumaha? Lagu naon teh? Lagu naon? Dari itu iserkeun nah ieu dagangan anak. Ali Pak Mayen. Jangan gitu, Apa dia kecapit teh kudu nagok Iya, dia. dia jajan. Urang mah inget ieu hayang ieu bun. Lamun Iya, di dia bisa. mah ada lahunan di nu kursi. Ese di lahun mah. Aing mah Ieu tah. Atuh, Tuh, kecapi mah kudu dagangan kieu. anak Sakedi, cara sakedi. Sok bae lah. Ampun. Nu penting mah eta aya laguna teh geuning lagu. Kumaha? Untung Anu, hayang ngalagu. jeruk manis. Yo Mas, geuning nu kitu teh kumaha eta? Oh, nu kitu cenah teh. Baru kanan eta kitu. Aya anu jeruk nu manis teh. Jeruk manis. Ah, Jeruk Eta mase, apa lagu jeruk manis orang apa aya Jawa? bahasa masan atuh. Hah? Aya bahasa Oh, masan. beda ya. Kemasan gitu. Hayang kasebat eta. Lamun bisanya sok eta. Aduh. Langkeun lah. Cing ce eta kahareang eta lagu naon teh. Jeruk manis. Anu yok Mas. Eta. Oh, nya pada ayo Rek dibayar sabaraha, Oh, Mas? gampang Mas mah, duit mah tinggal nuktokan bae. Engke jual. Waduh, ini Dede. Dasar jodoh ketemu ke sekolah teh akeun bae. Rada liat seotik tenan naon. Ari emas lihat-lihat oge belum. Aduh. Lagu naon teh Mas itu Mas? Anu jeruk manis, jeruk manis. Jeruk manis. Aduh Mas di rodang ya teh. Geus lari Mas teh. Geus lari aduh capek tah. Di subuh ini, Aduh. di subuh ini teh. Geus salat Maka subuh. sehat atuh Mas. Langsung we indit. Lari. Hmm. Menang tah aya setengah kilo memberen lali kukulingan Pak. Ditambah we 10 kilo tah leuwih. Jadi Mas kukulingan. Jadi seberapa kilo atuh? 15 Dina. Jadi 15. Manja 10 tambah 1 kilo 15. Ya beda saeutik jeung babaturan atuh. Kurang lagi 14.
Satu. Sabro lah lagu jeruk manis. Lain pamaijen. Ari aya anu naksir teh cerere masuk rada ngadarek deh ngawihna oge. Sok Wah, grogi. atuh si Mas teh Ieu atuh. tuh kadang-kadang Sok sarana teh cara teh teuing. Waduh. Udah sakitunya. Pro. Es jeruk manis yang manis dimasak Si manis emas. manis sekali kulit bijinya dilihat manis cemas-cemas dipandang manis manis sekali hati budinya Surabaya Di aing mah ya. astagfirullah kadang mas teh keur Roge aing mah. Lu kira aja lah. Ai di dinya keprok yang awewe ieu dia ayo kurang jeung kacapi. Apaan Surabaya tuh? astagfirullah Ulah gitu atuh terus. Di dinya ngacapi sok. Entong tuh bisa on ya mang ama ngendihakan bisa. Segala ge bisa kan urang teh ngabagi rezeki lah. Sok we. Saya salah sih jeruk manis teh tenangos atoh. Bayar lah ka urang. ya Nyangke. kalau dia bang Oh, tingali. Tapi kanu naon bieu teh? Jeruk manis apa kena balikan doya? Jeruk manis. ke Surabaya Surabaya sok ah. Jadi ahli. Cicing atuh ngaden tong kali tuh gede wae lah. undangan jatuh di lembung suruh lupa pamaijen anu saya Tah tak gitu. bisa lupa Bagus. Aya Mama lupa Ijen. sebentar di waktu tidur Tuh sangka, tuh nyana, lalaki cuni. Eta kumaha ngaruksak lagu? Lain rusak lagu eta orang rojet pisan si eta tas ngaden atuh. Nah, lah emas itu buku-buku. Apaan cek mas oge atuh tong dioroyan eta mah den mah geus boga pamajikan atuh. Ieu teh pan atuh lancokna. Lamun ke dibejakeun ka pamajikan ngadat eta Nah, kumaha. udah pakai iya iya. Pieu atuh ah nyaho pisan mas mah. Nyaon-naon. Bi kikituan we kitu tah. Itu mah sekedar anu ngalagu manita angus-angus Nya moal ngangos dah sing ngadena ngaganggu wae atuh. Entong kitu ngaden. Mas urang mah menikmati lagu bieu ya Mas gituan teh. Udah ieu teh ku geus lihat. Tanya, yo Den matak teh oge. Lamun ieu geus nyanyi sok sina nyanyi yo. Hah? Sina nyanyi lagu Sumedangna sok. So kumaha cenah? Oh, perihun tadi manggung teu jadi. Urang mah hayang ieu. Ah. General. Ah. aku naon Iya cenah lagu urang teh aya lagu nu ngunakeun eta lagu pernah dipasang gini ku. Atuh punten ieu manung Mas yo. Ya. Bisa nginum ya. Aya lagu teh nu meunang sanggian Pak Ade Rohana teh. Waduh, anu baheulana di KBD di Sparpura tah. Heeh. Lagu teh Gunung Lingga. Nah, aduh iya, Gunung Lingga. hebat Nah. Mas mah geus pernah tuh indah Apa eta. tuh? Hah? Apa tuh? Jadi apa? Apa sih? Oh, barengan, barengan. Sapali Sekedik. Mas gitu oke bae. Baiknya. Bae atuh nu penting lagu Gunung kurang Lingga kira ge. rampa we sok rada elang deh Tak dirampam gitu. Aduh, yo mah yo geus kebayang lamun Mas teh itu udah dirampa-rampa. Era tuh daya lagi. Aduh, jadi batuk ya manggung teu jadi teh. Eta teh gara-gara nama kudu manggung. Jadi biasa semenang saweran untuk aya. makan dua duit DP Oh, DP nang mesti dahar eta. Oh, jadi batuk, Mas. Duraka eta teh duraka tuh. Ada sana soyong mah. Oh, nya bener. Ari Yang dibalik. nama mangung sok aya tambihan deui ieu. ya Waduh, Mas untung teh jadi kita batuk beblatak sok ieu yo. bangun jadi botak sok ih parah eta. Sekalian diwadahan ku batok Kapan aya laguna tuh teh teh. Lah, kumaha Nah, tah. eta naon? Hah? Budak botak dagang batuk, ngecak batok, ngabaletek. Raden. Adi oce bisaan Sirahna botak. Sirahna botak, Batuk, ngabaletek. baletek tuh. aya nu montok Eta buru laguna eta. Hah? Raden Gunung Lingga. Gunung Lingga Salut nyanyinya itu. Ayo ayo. Sasarangan sasarangan. Kurang dia. Heeh, sarangan ah. Gunung Lingga. Tong deket eta. Apaan ayeuna teh kudu 3M teh. Oh, mau di. Benar, Mas, benar.
3M. Satu, mencuci tangan pakai sabun. Dina air mengalir. Dua, pakai masker. Masker harus dipakai. Yang ketiga, menjaga jarak. Jaga jarak, jaga. Jaga jarak, jaga. Itu tiga itu, jauh. Jauh kumaha eta jaga jarakna atuh. Jadi teu mana? Jaga jarak. Sek gitu. Sakit Mas. Nah, gosas. Nah, wis. Jadi sumedang ayeuna urang kajonting ke ieu kudu hop. Mas rek ngomong ieu. Jadi urang teh kudu disiplinin. Disiplin. Urang teh geus mahabuh deui, geus naik deui. Naon teh? Corona teh geus loba deui di Sumedang. Bener Mas Di kamari mana pikun ka loba di Indonesia teh geus loba pisan nah. Mata kemas eta urusan corona capek lah ngomongkeun lagi ieu eta nu penting mah mah hiburan adalah ieu. Jadi pas kebenaran ieu si Ece teh tukang ngawin. Kebenaran aya jenderal. Aya ieu Neng Tapi tetep teu meunang aya kudu jaga jarak atuh. Jaga. Mas. Nu intina mah meureunana ku situasi seperti ayeuna masyarakat teh kudu pada ngalalarti. Ya benar. Ayeuna mah hiburan. Hiburan lain mah. Hiburan lah guna Gunung Lingga. Gunung Lingga. Pangkatan sih harusnya. Itunya. Tuh. Luhurnya, arung gunung, telur, kabusur Waktu. Terus Di sawah. di sawang tiba Hanya seorang lir ngawang. Jadi papais. nah, Trim keun. Gunung Lingga deui. Gumelar. Halus ya laguna halus. Pantilasan. Gimana orang diajar lah sih. Raja Nunggaran pisang. Kocap Kakoncara kasaurana tersangka ternyana salaki curaling yang harus wah semas ya teh ngarusak lagu. Aduh dah mah geus rujit wae kasih eta ningalina. Rujit kunaon Mas? Eta teh bahaya ngarusak lagu. Pak Ade mun ngambek kumaha? Maka jeung aya tersangka teh. Curaling. Da ieu na atuh lamun dibejakeun kasih nyai na ta. Ieu dudugutan wae atuh. Nah si Abi mah dateng Mata teh ieu anu dagang mah belah ditu. Jadi masna teh konsentrasi Ngarusak atuh. lagu. Coba gerang ngaden belah ditu. Sok cari ke belah ditu. Ampun. Dasar sing ngaden. Nah, Ngaden, lain teh. gitu. Da abdi mah ento nanaon ieu mah. Iya, adi Ece, Oh. tetap panu geulis. Nah, itu cerekan wae lah. Nggak cerekan lah. Kita nggak ngomong-ngomong tadi teh anya. Gerak. Jadi memang bener Taden. Perlu disiplin masyarakat itu. Perlu. bener Mas Untuk di seniman, untuk di mana-mana. KBOG kudu ngarojong karena program pemerintah.
pamarentah itu nyaa Den. Bener ya. Bener, aya palebadinya nama. Soalnya gil, ayeuna untuk manggung yo. Heeh. Lain tuh dilarang lain tuh itu maksudnya. Tapi kan kita nambah deui wabah-wabah. Itu teh bahaya. Sabab itu pan aya anu disebut PSBB. Naon PSBB teh naon? Eta teh PSBB teh. Para senimanan biasa kan. Hah? Bener beas. Hah? PSBB para seniman kan Bener beas. Kurang beas. Ah, PSBB tah gara-gara PSBB teh naon Para cek seniman barudak teh kurang beas. para seniman beakeun beas. Oh, ya Tanya ada teh. wayahna entong wayah Terus gitu. kudu kumaha tuh? Jadi ayeuna teh antara Jawa jeung Bali teh pan di Oh. PSBB. Nya Mas bener jadi kieu eta teh sabenerna mah pamarentah teh geus nya utama di Sumedang. Jadi Bapak Bupati Sumedang teh ya Pak Haji Doni teh geus ngaluarkeun surat edaran. Jadi saheulaanan mah nukus kadua kali ieu teh. Jadi kumaha carana? Jadi urang teh megatkeun nyebarna virus. Sabab naon? Lamun teu kitu eta kieu. Da aya dinu corona mah rada aya keanehan, Mas. Tartarina. Katingali ieu jelema teh sehat jag-jag. Padahal mah mau penyakit. Nah, Aduh, eta. sarari. Jadi kita tebihnya. Itu. Bahaya teh mah bahaya nanti gitu urangnya. Bener, keur manehanana mah jag-jag sehat, tapi mau penyakit tepakeun ka batur. Komo lamun jelema nu katerap penyakit eta sasaran corona, geus boga penyakit bawaanana. Naon dorong teh tek beukeuk eta geus aduh, Bahaya ya, Den. di Tanjung Sari teh geus genep nu maot. Tuh. Astagfirullahaladzim. Innalillahi wa Poe inna kamari. Innalillahi. Can kira bahan di matak eta poe bahan. Ulah atulah namahan di can eka mah kumaha. Makana Bupati kalau edaran khusus eker naon ngaranna teh anu rek boga hajat. Nah, dihimbau ku Pak Bupati teh cik atuh geus boga hajat pasok we hajat tapi laku rek kawin ayeuna diundurkeun. Rek wae hajat mah rek cacarekan rek kawinkeun rek junatan ngan mun bisa mah ye dina proses hajatna teh mun bisa mah hiji ulah aya parasmanan. Kajian kana dikotakan lah juguhan mah. Kalau balik we tah. Heeh. Terus naon protokol kesehatan. Nya bener lu tadi teh kan. Heeh. Rek asup teh dipariksa heula suhuna. Aya make ieu teh. sanitizer. Heeh, sanitizer. Cai naon eta teh nu kitu teh. Sanitizer. Sanitizer cek si Mas. Tah eta jeung teu meunang aya hiburan. Matak dibubarkeun teh ada aturan teu meunang aya hiburan. Bener. Oh, kan keur kuring mah seniman aduh. Nya mending aduh. Aya Jadi mah aja mama dan mau bukan itu. Wayahna. Wayahna. Daripada orang jadi naon jadi taraje jadi cukang urang nyebarkeun penyakit. Dosa eta Bener, teh. Mas. Ayo, Bener. Den, bener. Gini, tanggal 11 itu kan PSBB berlaku ya. Tah tanggal 11 teh Mas Jawa Barat eta. Benerna kieu, Den. Dinas Pendidikan oke, Gus. Gus sosialisasi. Heeh. Tanggal 11 itu mau tatap muka, Den. Salah deui. Mau sekolah lagi tanggal 11 itu. Nya. Bener, Mas, bener. Semua di Dinas Pendidikan, Gus, sosialisasi ke sekolah-sekolah baik SD, TK, SMP. Gus sosialisasi eta. Harus gini dengan aturan-aturan tertentunya, Den. Tapi kan terjadi lagi penambahan wabah, lonjakan. jadi lonjakan. Jadi ente menang wayahna. Jadi ke masyarakat di Sumedang anu boga budakna sekolahnya. Nya. Wayahna Oh, BDR deui. Mah tiasa lebetul. Belajar di rumah deui. Nya. Engke eta diatur ku Dinas Pendidikan eta. Kumaha cara belajarna di rumah geus saya. Aya aturanana. Geus saya mau melalui daring sosial. Mau daring, mau luring, tapi kalau luring nggak bisa. Karena kalau di luar daring itu paling kumodul. Jadi Dinas Pendidikan bisa mengeluarkan 7 komplementer. Nya bener. Aturan tentang kumaha carana belajar di rumah. Ya gitu kan nu hajat hiburanana bisa daring, Mas. Bisa wae. Bisa Nya. wae. Bisa dari. Bisa. Jadi Nu kawinna oge bisa daring nah yang aman mah. Bisa daring gitu. Bisa daring panganten awewe di Hari ditu. mah bojeng nu gelo nya meunang eta. Lain Mas kabayangnya ya. Lamun misalkan nu hajat kudu virtual daring. Panganten awe di Surabaya. Panganten laki di dieu kawin didaringkeun. Engke peutingna kina didaring. Daring. Jadi karari, jadi karari. Eta teh pemikiranana geus mesti masuk di ngakal atuh. Iyalah. Mesti masuk eta mah. Jadi maksudna teh den entung bisa gitu atuh. Lah sing ngeliur atuh. Tepuguh ya. Waduh. Apaan ke malam tahun barunya bisa malam bulan madu Bulan bisa madu. melalui bluetooth.
Kenapa sing Den mah? Sing penting gini Den, tadi ya. Bener. Olah aja bahasa Sunan entong rasa mokah mau lah. Mokah entong rasa mokah orang teh dina yang harapan zaman Bener. kiwari. Jadi aya naon kitu sudonitas. Nya. Aya sudonitas mah wo ento bohong eta kana bohong. Mas, bener. Baheula di Tanjung Sari yang lebur urang yeuh. Di Tanjung Sari teh sih anu corona. Ayeuna loba. Sabab naon di Tanjung Sari ayeuna? Keur mah Tanjung Sari mah jalan provinsi ya. Ayeuna loba teh hiji itu loba nu teu percaya. Wah, bohong eta mah. Wah, rupa-rupa alasan. Tapi gara-gara naon waranian teuing. Jadi ayeuna teh loba na matak oge. Kahayang teh urang di masyarakat tak urang-urang mah yeuh. Da urang teh diatur ku pamarentah, oge diatur ku agama. Pan urang teh kudu ngajauhan pi madoroteun. Apa dina keterangan oge aya tuh Den. Bener. Dina keterangan oge Kumaha, Mas? atillah wa atillah rasulullah wal ulama umul amri minkum. Minkum bener. Taatlah kalian kepada Allah, Allah. taatlah kalian kepada Rasulullah, Jeung taatlah kalian kepada pengatur Pengatur. di antara kalian. pamarentah teh Pamarentah. tah bener. Nya eta pemerintah teh ka urang atuh. Ya pisan. Tah nyaahna pamarentah kieu di kudu apa urang nya. Nah pamarentah kitu kieu tapi kan duit oge beaku Covid. Jadi eta teh lamun aya hiji masyarakat anu beunang ku Covid diisolasi ka rumah sakit teh eta biaya teh gede. Dibayar ku pamarentah. Ngan mudah-mudahan we atuh petugasna sing jala lucur nya Den. Gitu. Anu di Ulah gering panas seetek we di Covid geun padahal entok gitu. Iya. Tapi kieu di kade Mas, ieu urang nu kudu paham urang ieu nya aya jelema gering. Dibawa ke rumah sakit. Diubar gitu kieu. Dites PCR, dites lah ieu naon rapid. Aya rapid gen, rapid naon aya pan lobanya. Reaktif. Nah, reaktif teh lain hartina corona, tapi mainna reaktif teh geus boga penyakit. Tandikeun jelema boga penyakit. Aya penyakitan Aya eta. penyakitan, tapi can puguh corona. Efek teh geletuk maut. Nya, geus maut teh. Udah ieu lain Covid. Dan natukeun Covid pan bisa 3 poe 4 poe hasilna. Lila Tah, keur hati-hati, keur jaga-jaga ti pamarentah jeung ti dinas kesehatan nya di Pulau Serar teh ku cara protokoler Covid. Nah, ge dikurebkeun ulah nepi ka kieu. Oh, da ieu lain Covid. Da hasilna ge eueuh. Di Pulau Serar juga biasa. Ternyata Ayo geus dikuburkeun geus 1 2 poe 3 poe datang keterangan, hasilna. bahwa itu Covid. Tah anu ngariung nu mulasara anu nungguan teh jadi beunang kabeh terpapar. Aya kejadian bener kita paun. Tah matak ayeuna ngahabet loba di urang Sumedang ayeuna. Nah, lembut loba sabab hiji loba teu percaya kaduana nu kitu teh loba anu gagabah. Cek urang mah cek saya Pak Mas. Jadi kieu ayeuna mah urang mah sieun mah ulah. Komo jeung panik itu mah ulah urang mah tapi urang kudu waspada hiji teh urang kudu disiplin make masker mineng ngumah leungeun make naon ngumah leungeun make sabun dina cai nu ngalir. Cai nu ngalir anu ngocor terus kan urang jaga jarak. jeung ulah loba ruang liung matak sedih oge disarekna sampe udah sedih mah sok loba ruang liung malah jalan oge ai urang-urang mah ieu da geus sapopoe terpanggi jeung saha resikonya leutik. Komo lamun aya jelema teu wawu teu puguh gitu. Nah, bakat tingku loba nya ti pamarentah pusat teh geus tangtukeun deui yen di Pulau Jawa jeung Bali mah ti mimiti tanggal 18 teh 11. Ti tanggal 11 11 ya? 11 PSBB. Tuh. Nah, pembatasan sosial berskala besar. Jawa jeung Bali. Urang mah henteu. Nah, Ada urang mah Sunda. sing ngaden mah ari Mas kapan atuh dewetan eta ieu sarua bae Jawa. Oh, Pulau Jawa. Jawa. Oh, Sunda teh Sunda mah henteu. Tong gitu atuh abang kena Mas Jawa orang Jawa we iso PSBB. Teu bisa. Tah. Kabeh. Nah, jadi urang beunang. Padayana. Wayahna ku saeulanan mah jadi kieu daripada urang jalan beunang ku penyakit mending urang ngajaga kesehatan. Dina urang teu jaga penyakit ge bisi urang anu katepaan penyakit tapi ka urang mah jagjag tapi urang jadi perantara tina nyebarkeun penyakit. Wayahna mah anu mah jenderal. Bener Mas. Jadi kieu Den. Mas oge rek wanti-wanti ya. Ka masyarakat pendidikan ya. Nya. Nya sabarlah. Ulah waka yang
belajar tatap muka. Tapi heula. dia Kela- budak abi mah apa. pusingeun cenah. Si iya ngomong wae pas lah pendidikan si Mas. Uing teh kayak asa aya nu jiga urang situ raja jiga si Mas pawawan. Loh. Wani rawan toh? Wani rawan? Cikadu. Heeh. Kado. Kembaran atuh. Kembaran. Nu bener, Mas. Dulu teh pan diceritakan. Mas, bapak Mas teh kan tentara. Mas teh orang Sunda tuh. Kan ke orokna abang Nya? dibawalah ke Jawa. Oh. Ai eta wani rawana do di Sikado Sikado, aja. Di Sunda terus eta mah. Oh, Eta digawena di dinas pendidikan atuh. Oh, geus pangsiun. Pangsiun. Pensiun toh. Kamari tangah hiji teh pangsiun. Anu jadi kabid. Alhamdulillah. Kabid SMP eta teh jeneng atuh, teh dulur urang Atuh eta. disampeurkeun Mas. Ya, baheula mah ye, jeung urang teh sok babarengan, uing teh sok ngilu, Mas. Sok nyalung eta. Ngilu. Awe anu dirente-rente jiga sisir. Calung. Hah? Calung. Nah, Eta ade mah. ayeuna teh pangsiun, ngan ceuk uing eta mah beda jeung si Mas eta mah. Pawawan mah jeleumana ayo pinter. Aduh, kalau senina halus. kalem. Akhirnya pangsiun urang dorong ku abi rek didukung lah rek ngomong ke balan-balan itu rek sidang jalo tahun harapan aya pemilihan ku Cikadu Nya, sidang jalokeun ku kagok teuing. Mas ge ngedenge cenah arek eta bener dah teteh. Rek nyalon Ka kumu. Mas ge cenah arek nyalonkeun Mas. Oh, suku didoakeun bae. Ayo masuk panggil sok kuliah itu. Ya, sok telepon-telepon atuh. telepon. Ah, tapi bejakeun lamun rek jalon kumu seorang urang mah sa Tanjung Sari mau ka mana? Nu gelo atuh nya mah bisa tuh. Hah? Da mau ka mana da mau jalan? Keluargana Cikadu wae atuh. Eta mah tah Mas kan geus dicuriga tuh. Tah, engke urang ye. Tik keluarga urang di dieu rek kabeh jeung panjenengan pan rencana rek ulin. Rek kalongok ka Pawawan beda pangsiun. Sakalian erek ningali beluk. Bener. Aya seni buhun di dinya. Bisaon eta si eta bisaon tah. Ngadi Mas eta. Teh. Bareng pisan jeung Mas eta. Sekitar mah saminggu 2 minggu deui urang rek kabring ka ditu. Hayu atuh engke jeung Mas milu lah. Hah? Untung lah. 2 minggu Mas ke Jawa tuh. Oh, rek pulang heula. Balik Mas heula. rek pulang atuh. Engke bingung syutingna kudu aya 2 rio. Oh, Jadi orang dorong wae. Dorong. Jadi eta teh adi Mas teh bener eta wawan irawan teh rek jadi balon kades salon, Mas. balon Balon. bakal Calon. bakal calon. Oh ya, disingkat. Balon Cikadu. Mana beda balon Oh, betul. Nah, gitu. Jadi Nah. supaya tahu mau Akhirnya gitu. geus paham nya penjendra. Bejakeun ieu ka para seniman wayahna nya. Keun da pamarentah oge nya mah aya sabab naon teu diwilah-wilah bantuan mah. Aya DTKS, non DTKS, padahal khusus seniman kemarin pan meunang borang. Ewang, Catio MKM malah mah tahun ieu ge cenah mah cek Bapak Presiden ge rek diperpanjang bantuan ke kabeh masyarakat. Alhamdulillah. Mas oge eta jok Bapak Kepala Desa Cikadu nya. Hah? Rek menang roti lahu deui tambahan. Ya, eta Ya, keur imah, syukurlah. yen imah nu kurang mampu teh nu Ya, tidak syukurlah. layak pakai. Emang tugasna kepala desa eta atuh kudu Adi memperjuangkan eta rakyat. pendidikan teh aya. Aya eta teh daftar KIP segala aya pokona mah. Ya. Nah, geus ngerti? Ngerti. Nah, ayeuna mah beneran urang kahiji, urang kudu Disiplin. disiplin masalah prokes, ulah ka mana-mana kumaha masih ka Jawa kan eta ge. Ayo, iya, Jadi, terus seniman wayahna ulah waka daek bangun ruang liuk, tapi kade berkarya mah kudu tuluy. Wih, karya mah terus. Erek di kanu YouTube keun. Pokoknya rek dari kanu TV itu punya sama jeung SMTV bisa. Tah, Ya. ndak Den. Di masa Covid ini ada guru-guru yang berkreatif atuh, termasuk Bener. siswa. Nyieun buku Den. Eta di SMP 2 Jatinangor. Heeh. Nyieun buku bagus. Nya. Siswana aya. Banyak teh eta teh kreativitas satu di Yes, masa-masa halus. keur kieu teh nya Den ya. Bener. Tah Tah. jadi intina kumaha Den? Urang Kela, ayeuna heula. heeh. Ayeuna mah urang geus apal kabeh. Geus paham, urang syukur paham, sebarkeun ka masyarakat. Tah, nyebarkeun ke masyarakat, ayeuna mun daripada urang ngobrol wae geus lieur ya, hiburan heula urang ngigel. Ngigel lah. Ngigel heula. Jangan Si Ayo eta kieu laguna teh tong lagu nu kitu wae tuh. Apa ieu Lain, jigarana anu aya plaktuk-plaktukan we. Eta nu ngigel gitu anu Heeh. aya nu Kacang bangrengna asin, anu kacang asin. papat dibuntit teh blek-blek gitu. Oh, gitu. Lagu naon eta? Naon Urang mah Rodang. Kacang asin. Tong kacang asin. Mang Tanjung nu blekuk-blekuk mah. Tak Lain Mang deh. Tanjung we. Kemantang sungan teh yang kacang asin. Panas rodang. Kacang. Ya, ieu mah urang blekuk-blekuk di blekuk-blekuk. Anu panas.
Aduh, ada enak belah dhewe atok. Lah yo, ampun ya, Mah. Geus robot-robot wae sih ya, Mah. Bang Tanjung cenah teh. Aduh, kang orang cek kado semua. Mau bapak ucap lah. Nesuk ngedengikun wae, ngedengikun. Lelajo. Atau kang orang cek kado kabeh lah. Wilujeng ngedengik, wilujeng nongkon. Aduh, Kembang Tanjung. Kembang Tanjung. Alas. Oh, pokok mas mah jagonya. Kurang Bandung. Kurang Bandung. Ulah parung. Aduh. Aduh. Kembang Tanjung. Kembang Tanjung diburu. Aduh. Kurang jungjung. Jungjung kenmah. Pangwangan. Aduh. Kembang Tanjung. Bang Tanjung. Kembang